Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana murangkali kelas 8. Kumaha daramang sadayana tu mudah-mudahan murangkali sadayana kelas 8 aya dina kesehatan, aya dina kacageran gitu dijauhkeun dina virus corona sareng virus nu sejena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kelas 8 anu ku Bapa dipikadede tepang deui sareng Pak Eldi Kustian di pembelajaran bahasa Sunda kelas 8. Dina poe ayeuna saatos urang sadayana ngalaksanakeun PTS kamari. Urang sadayana ayeuna masuk kana materi nyaeta ngarapkeun babasan sareng ngarapkeun kapamalian. Nah, minggon-minggon anu sata acan PTS urang sadayana parantos ngabahas nyaeta perkawis pakeman basa. Nah, dina pakeman basa teh aya paribahasa, aya babasan, aya paparekan sareng sajabina aya kapamalian. Ta aya sabasalapan teh nya ta ayeuna baparek ngajaraskeun ngarapkeun babasan sareng kapamalian. Mung sata acana urang sadayana ayeuna belajar langkung ti payun hayu urang sami-sami heula ngintunan doa atanapi maca doa. Mudah-mudahan pembelajaran poe ayeuna berkah tur kenging ridho ti Allah Subhanahu wa taala. Urang sami-sami macakeun suratul Fatihah satu balikan. Ahadinia wa ala kulli niyatin shalihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan da urang sadayana katampi kalayan ngadiharapkeun ridha Allah Subhanahu wa taala. Kelas 8 anu ku Bapa dipikadede naon sih aing ngaran babasan teh. Nah, di dieu parantos jelaskeun babasan teh nyaeta gundukan kecap anu geus matok dina harti lain sabenerna atanapi harti injeman. Nah, maksud ari geus matok di dieu hartina nyaeta geus teu bisa dirobah deui. Eta kalimah teh, eta gundukan kecap teh, boh diganti kecapna, boh dirobah susunana gitunya. Upamana wae kawas hayam panyambungan henteu bisa diganti jadi kawas meri atawa kawas entog panyambungan. Nya kitu deui henteu bisa dirobah susunana jadi kawas panyambung hayam. Jadi memang babasan ieu kantos aya ti zaman kapungkur, ti zaman kolot-kolot urang sadayana. Anu baheula kolot baheula gitunya. Dan teu bisa dirobah deui kecap atanapi kalimah ieu babasan. Moal bisa sanajan presiden ge moal bisa ieu ngarobah ieu babasan. Arek DPR, arek sadayana oge nya moal bisa ieu ngobih atanapi ngarobih ieu babasan. Nah, salanjengna aya nu namina contoh babasan. Contoh babasan di dieu aya seueur ngan Bapa ieu nyana kur sabaraha hiji panginten kur aya 11 siki atanapi 11 kalimah. Anu kahiji nyaeta aya ngegel curug. Aya ngegel curug teh ngandung harti teu kabagian atanapi teu hasil. Kalau di bahasa Indonesia kana mah tidak kebagian ataupun tidak hasil. Nah, itu ya ngandung makna ngegel curug tuh teu kabagian ataupun teu hasil. Anu kadua aya hujan cipanon. Hujan cipanon teh berarti ngandung arti atanapi ngandung makna loba ceurik. Kalau bahasa Indonesianya banyak ceurik gitunya. Hujan cipanon tuh banyak ceurik. Kemudian aya
katilu nyaeta ipis biwir. Ipis biwir teh ngandung arti babari cerik. Babari cerik tuh mudah menangis gitu. Kemudian nomor 4 ada lesang kuras. Teu bisa neunden rejeki beak bae. Nah, tidak bisa menyimpan rejeki itu habis mulu gitu rezekinya kalau bahasa Indonesianya. Nah, anu kalimanya eta aya babasan tiis leungeun. Tiis leungeun teh nyaeta jadian dina pepelakan. Itunya jadian dina pepelakan tuh suka jadian ketika orang menanam apa saja gitu. Baik sayuran, baik pohon ataupun ubi-ubian dan lain sebagainya. Anu kagenepnya eta aya panjang leungeun. Sok pulang paling sok maling gitu, suka mencuri. Nah, itu makna dari panjang leungeun. Kemudian ada gede hulu. Gede hulu gitunya adigung ataupun sombong. Kalau bahasa Indonesianya sombong adigung tuh. Kemudian yang ke-8 ada amis daging. Amis daging tuh ngandung arti teu kaop raheut saeutik sok terus borok. Jadi kalau amis daging tuh berkaitan dengan kulit. Tidak mudah luka. Terus setelah luka kemudian borok gitu ya. Ke-9 yaitu kandel kulit banget. Eta kurang kaera. Jadi nggak ada malunya orang tuh kalau kandel kulit banget. Nah, layar gado ngandung arti kabita kudahareun anu aya di batur. Jadi suka pengen ketika orang lain ada makanan gitu. Terus buntut kasiran. Eta ngandung arti koret ataupun medit. Jadi medit, koret, eta mah. Ataupun korun ataupun kikir. Nah, itu ya contoh dari babasan dan banyak sekali babasan yang ada di Sunda gitu ya, yang ada di dataran Sunda. Ini Bapak hanya mengambil salah sahiji ataupun salah sawios dina babasan 11 gitunya. Salajengna ayeuna ngarapkeun babasan kana kalimah. Tadi kan aya contoh babasan, nah ayeuna ngarapkeun babasan kana kalimah. Kumaha contohna? Dicontohkeun, jang basit mah gede hulu. Nah, jadi ini mengandung basit teh, si basit teh gede hulu gitu, gede hulu teh sombong gitu. Ya, terus nengjal pamah buntut kasiran. Nah, gitunya. Kemudian nu katilu jang paujan mah ipis biwir. Babari cerik ai hiji paujanna tah kitu dina kalimatna teh nya. Ngartosnya babasan. Nah, ayeuna ngkeun kana kapamalian. Pamali teh ngandung arti sagala kalakuan anu ngalanggar aturan naon bae nu lumaku di masyarakat. Di zaman Pajajaran seperti cek Dr. Andes Saleh Dana Sasmita, pamali teh kudu diajarkeun ku indung-indung ka anak-anakna. Prinsip atikan di lingkungan kulawarga mangsa harita kudu ditekenkeun sangkan mibanda rasa salah jeung era secara saimbang. Jadi kepamalian itu merupakan salah satu perbuatan yang melanggar aturan yang ada di masyarakat ataupun lumaku di masyarakat gitunya. Kemudian kata Dr. Saleh Dana Sasmita bahwa kepamalian itu harus diajarkan kepada anak-anak kita, terkhusus kepada anak-anak kecil gitu ya. Langkung ngartos Bapak arek masihan contoh. Nah, ini contoh kapamalian aya 12 ya contohna. Ulah sok diuk dina lawang panto, pamali mantak nongtot jodoh. Nah, jadi kolot-kolot baheula mah sok ngomong kieu pangintennya. Ka urang salaku murang kalih. Kemudian ulah sasapu ti peuting, pamali mantak nyapukeun rezeki. Ulah dianggir burit, pamali bisi mau ti pangumbaraan. Pangumbaraan tuh tempat pengembara, ngembara gitu. Merantau pengumbaraan tuh. Kemudian yang keempat ulah nguah coet. Coet itu mutu ataupun cobek. Pamali bisi menangkeun aki-aki takut mendapatkan jodohnya aki-aki. Kemudian yang keenam, yang kelima ulah ngawur-ngawur uyah, pamali bisi nyeri tuur. Nah, kita jangan sekali-kali ngawur-ngawur uyah
takut sakit tuur kita ataupun lutut kita ya. Yang keenam, ulah lalanggiran. Lalanggiran tuh ketika kita tiduran, kemudian kaki kita diangkat. Nah, pamali bisi paeh indung takut takut orang tua kita meninggal gitu. Itu kata orang tua dulu. Ulah nyiduh sisi hawu. Nah, kalau dulu kan nggak ada kompor gas dan lain sebagainya, adanya tungku ataupun hawu ya bahasa Sundanya. Nah, pamali bisi loba anak, takut banyak anak katanya. Tapi bagus ya kalau banyak anak, mah banyak rezeki. Yang kedelapan, ulah ngiihan ruhak. Ruhak tahu kan kalau di hawu ataupun di tungku, itu setelah bambunya habis, kemudian ada namanya ruhak gitu. Pamali bisi nyeri kiih, takut kencing kita sakit gitu. Kemudian yang kesembilan, ulah dianggir burit. Pamali bisi paeh di pangumbaraan. Sama tadi kayak nomor 3 nih. Yang nomor 10, ulah nyengserikan hitut. Pamali bisi ompong. Tadi kalau ada orang yang kentut itu jangan kita tertawain. Takut gigi kita nanti ompong gitu ya. Kemudian ke-11, ulah ngadiukan bantal. Pamali mantak bisul. Jadi kita jangan sekali-kali ngedudukin bantal. Takut nanti kita bisul. Ya, tahu bisul kan ya? Kemudian yang ke nomor 12, ulah ngadahar cau sisina pamali bisi kasing sal gitunya. Nah, ieu contoh-contoh kepamalian anu aya dataran Sunda. Jeung loba deui contoh-contoh kepamalian. Kalajengna nyaeta ngarapkeun kapamalian kana kalimah. Jadi contohkeun, "Hei Mang Basit, ulah sok diuk dina lawang panto, pamali besi nongtot jodoh." Nah, kitu nya. Ieu contoh dijadikeun kalimat dina kahirupan sapopoe urang bisa dilaksanakeun, bisa diamalkeun. Ieu kapamalian. Terus kedua, "Hei jang hatem ulah saputing-puting pamali mantak nyapukeun rezeki." Katilu, "Hei Mang Akmal ulah diangir burit pamali bisi maot di pangumbaraan." "Hei Mang Munawir ulah nguah coet pamali bisi menangkeun aki-aki." "Hei jang Hakim ulah ngawul-ngawul uyah pamali bisi nyeri tuur." Nah, ieu memang kalimat-kalimat kapamalian ini bisa diamalkan, bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari ketika ada teman kita, saudara kita yang memang itu kelakuannya tidak sesuai dengan laku di masyarakat ataupun yang ada di masyarakat Sunda gitu ya. Selanjutnya yaitu ada tugas mandiri dari Bapak, larapkeun babasan di luhur karena kalimat yang dihandap. Jadi yang tadi contoh dari babasan kan ada 11 tuh contoh babasan. Nah, yang contoh 11 itu kalian masukkan kepada titik-titik yang ada nomor 1 sampai nomor 10. Lantaran telat atuh datang ke ditu teh. Nah, jadi lengkapi itu atuh tuh atuh apa gitu yang tadi babasannya masukin ke sini yang cocok mana gitu. Ya, ngerti ya budak teh titik-titik di heureuyan sakitu wae cerik babasan mana yang cocok buat melengkapi nomor 2 ini gitu. Kemudian yang ketiga, abong boga motor anyar mani teu nanya. Nah, titik mani titik-titik isi juga itu sama babasan yang tadi 10 ataupun 11. Nah, jadi itu ya tugasnya, silahkan tulis di buku masing-masing kemudian kumpulkan ke Bapak. Gitu ya. Semuanya terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita tutup dengan membacakan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.